Welcome barudak di kegiatan sapa poe mamang deui barudak. Mamang teh jadi keur gogoleran ieu barudak ka ipek mah ararateu euy barudak meureunna loba ieu naon ngaranna teh tetepnya lentet. Naon tetep naon? Pokona mah nu kitu ningin sok nyarocoan ningenan hararideung pokona mah dina sok aya dina kasur nu kararitu tah. Jadi ku mamang teh ayeuna teh mamang teh carita mah rek bebersih yuk segala dipoekeun ku mamang teh segala dibersihan da soalna molor eueuh katibraan pisan barudak loba pisan gangguan naon poho di ngaranna tetep naonnya pokona mah eta meureun lah poho deui di dieu teh mamang teh langsung tah moekeun kasurna tuh eta naon sebretna lain sebret poho deui aing adi eta nu kitu lah pokona mah poho deui di naon ngaranna teh bieu teh cicing heula barudak dijeda heula eta mikiran bieu naon ngaranna poho deui barudak aing keur lebeng teh peder lebeng poho pisan kemarane sok ketekar itu tara barudak lamun der poho kena sarupa non sarupa barang gitu ngaranna poho ngaranna teh naon sok lebeng sarua aya nu sarua teh cara mamang barudak eta di etanya di komen barudak eta naon ngaranna poho deui tadi dia memang langsung bersih nyapukeun aku sapu lagi da eueuh sapu teh teh barudak di dieu teh nyaeta atuh ada segala hararese di perantauan mah barudak. Tadi dia memang langsung nyokot cai barudak langsung di empel ieu mah ti Bang Wasi we mengepelan ge da. Sebenarnya mah nya keneh ieu DP namangan eta loba anu nyarocoan sareta rada kurang tibra barudak jadi komo apel kahanap kieu mah jadi tereh pisan meureun jadi lembab tah jadi ari lembab kitu mah karena